Tah udut nama daripada hulang-hulang cara ke modal kalinya. Kita tadi atuh nyawa batur teh nih guys hararasem kieu. Lain kamari baru kamarana tiba tuh nyatu tuh ngomong tuh non Leo saya mantap. Itu yang udut lah. Ye. Teuingnya tah urang teh nyawa eta teh. Bisa berang kamari can panggih deui eta jeung jelema eta teh. Lah jarengkel eta. Aduh, menang Allah cara kemari ya deui nu masak ya. Cara ke di laut geuningan. Aduh, mana lapar deui. Oh, nu masak ya. Hei, oh, ye, ti mana mana? Soong, Noong, suan teh mawa lauk, beuleumeuan. lauk di mana? Nyalah lapar ieu teh. Eta kamari pot kabeneran ya kan orang ke laut anu ngaliwat di laut. Mantap. Bener, Wak. Ya tepatnya amang. Lain. Si Rabe jeung si Kojek mal amekeun nya ka urang. Amekeun kunaon pan aya mah jadi rencang, best friend forever. Kaituna kitu. Mau ngamek. Santai no santai. Best friend pan nama rencang urang. Apanan gara-gara kamari kejona kurang dihakan. Aku teu inget. Buah punung. Soalnya kamari can panggil di kamari. Kumaha atuh ayeuna? Teuing. Sia tuh orang susul kayak mana lah. Sugane aya. Oke. Siap. Hayu meluncur. Itu ya orang teh. Gael lah maraneh nya, maraneh ka itu. Urang soalnya geus tunu ieu. Gitu. Oh jika tuh ke kepala guguling ka itu. Nama sarenya. Ujung maraneh udah tunu orang mah. Meluncur. Sahari kayak tanah mobil tengah kokek tenawan deh luasan gitu Pokoknya gitu aja lah, Mak. teuing deh kah. Misi Bang. Kalau kampung pada metot, jalannya kemana ya? Hah? Pada matot. Nah, anjir mata kalau marolotot. Woi bangsat si Aru Malah pada bengong ditanya. Ari si laing ditaranya tanya karena ngaharuleng. Heran lain apa kagantengan aing. Padahal aing di masker ge geus gantengnya. kuning eta si bangsat si Aru teh bisa kan ngomong Sunda. Heuh, naon bieu teh? Aing teh nanya ka maraneh teh, ari jalan ka pada metot ka mana? Lain nang asa-asa deh ka jelema teh sorangan. Heuh nya tah, kasatanget sorana. Ih, ditaranya teh kalau kasih harewos, kunaon ai saria teh? Alah aing ge nyawa si Baronnya banget nih eta oge nih ditutupan sagala kos jahenang mekrek. Heuh geura buka eta sawenan bibir teh. Bisi asak geura, cara gedang asak engke. Aduh. Bagoy teh, rek ngaprank ka saria tungtung nama gagal weh dewek. Yo. Ibu jigong kieu. Jeung maneh?
naon ieu ajib ih tong sok preng kanyahoan da tina bebentukan awakna ge geuning eta bureut teu offset beteungna ge Dia kan nama kopetan pungpang preng-prengnya ubet yang sakalo ge diuk bener-bener mah erek balik tara bejaan heula dek meureun dek teh nyiap-nyiap meureun pokoknya gebotan Dadak teh bahan gebotan Nah, ini terancatan udud. Nah, oke, udud. kunaon Kunaon sih ya? Karek neuleuh udud kitu. es udud kota ieu teh berbagi tong hayang lah nya da geus balik ti kota teh nya mah tong hayang pusakan ieu mah tenan cengke Aduh, tiris-tiris kieu nanu bule. Naon ieu? Lain. Lo mau yuk? Mana? Kemana? Yuk, ke kota. Yuk. Udah lompat yuk. Ka mana ya? Tetong hareup kabeh atuh mau mai. Hei. Mobil saya tah mobil batu loh. Itu saya si jeung si Kojek jeung si Rabe gitu. Bisa Mau aja topi. Heuh nya saha? Buan nu newek barudak teh itu teh. Newak kunaon? Bualok nang masa kamar di tanang mau. Wah, Oh, nya buanang mau kan. Iya nama. Curang sabur kan ya. ayo. Oh, tak kitu angguran ge tewak lah. Oh, teu guna. Bawa we. Bawa tuman hareureun di dieu ge teu guna. non maksud ieu teh non bawa wae ha beungeut emang na yang teh sampah main jinjing wae Apaanan iya lain wae newak maraneh teh gara-gara mau klauk. gara-gara mau kelauk naon ieu teh sok salah paham kieu euwa Jujur lah padahal mah maneh mau klauk kemarin udah keur di laut teh geuningan sok tarang ngaku ieu mah. ulah nyari supaya tah deuleuh heula ieu teh saha deuleuh heuh saha nu nyokot tahu lo pernah genang meuli si amang-amang ting saha tah deuleuh heula atuh deuleuh saha ieu teh ulah sok ngomong supaya teh Miss, Nyil, Bed. Oh itu saha? Teuing, saha? Wow. Bisa kenalan dah tuh. Ajim so ganteng nae Dog. Baron. Jabrik. Sia nu ninggalkeun aing di terminal teh. Ai eta buuk sia kunaon jadi kitu. Terus eta ge beungeut kunaon jadi nang jadi hinyai kitu. Hideung deui nang cara bujur katel. bujur buyur katel Lah ini sih kenaon? Ngerti tuh? Tuh. Hina terus. Sia, teh sebeung aing teu. Brik. Engke deui aya di terminal. Ulak ilik heula barang jingjing jelema teh. Sahabat aing meuli udud les sia mah ngaleungit. Meureun saya bisa ngabedakeun mana leungeun ini, mana leungeun pegawai kantoran kieu pan mulus meureun leungeun aing mah. Kan maneh sakariput lah ya. Ngabarus. Heeh jeung ayeuna mah. Gara balik aing ge da karak nepi ieu ge tunuh. Ieu koek udud moal. Arek kena korek batunya. Nuhun. Heeh, jeung balik kana mah nya. Misalkan kakanyut